jaga pola makan kamu. Kamu ulah ngadaharan we bonteng, ulah ngadaharan ganas. Nanti kamu pektai, kamu keputihan. Nanti kan aku jadi sebel, aku mural, nanti aku olah Yolanda. Omat ya, jaga pola makan kamu. Dengerin dari kamu. Sare nenek, kalau nyoh HP wae geus peuting teh jam 12 nenek. Nenek, Kebiasaan siang malam geus nita goblok. Cek ku aing. Nya aya nu nyarita sabader-bader lalaki sabangor-bangor lalaki hayang menangkeun awewe anu bager anu soleh yang dijadikeun calon pamajikan. Hah, kumaha eta teh? Nyarios kitu nyarios teh. Ya ayeuna urang nanyanya ka maneh. Emang eta awewe anu bager soleh dahekeun kitu ka jelema anu bader buraung bantangul siga maneh siga kitu? Bismillah heula geura ngomong teh. Teu paham aing mah. ayo. Hayu ini sebaronyok kini. Hayu geus bararonyok, hayu geus bararonyok teh na naon mimitina. Masalahna naon aing modar ye. Dipodaran itu kabeh ku aing. Hayu batakan kali itu urang liungkeun di itu masalahna. Pang nanepikeun ka kieu teh kunaon atuh? Maneh jejempingan meureun naon nyen masalah. Ini mah semua berawal gara-gara nenek. Si anjing berat. Pengucapan kata-kata bahasa Sunda yang selalu hilang satu huruf cek. Sendal jadi senal, anduk jadi anuk, endog jadi enog, ember jadi emer, Bandung jadi Bandung, sendok jadi sendok, jamban jadi zaman, kandang jadi kanang, tembok jadi temok, ambuan jadi amuan, randa jadi rana. Nih terakhir bonus ya. Hutang jadi poho. Aing teh geulis, tapi teu payung kunaon ya? Terlalu mahal di ongkos ya. Duit. Ember. Duit cinta. Duit dah. Oh berarti duit. Akibat kajedak wae di imah pamajikan oge kabur. Budak ditinggalkeun rek kumaha ieu tingali. Da aing teh bisa usaha da sidik kita pemerintah lockdown. Pamajikan kabur dari Paraban geus kieu kumaha ieu budak. Halo, ieu sareng Bapak? Nya ya bapak aya naon kitu bun? Pak iraha wi, nya salami, asa keueung Bapak teh. Wah, bapak mah lila kene 2 bulanan deui. Aya naon kitu? Nya sono atuh Pak. Enjing kan minggu libur, tiasa sawi heula teu. Moal bisa bun. Oh gitu. Tingalikeun mun isukan teu balik, ieu we seleutik ku aing diserahkeun ke batur. Waduh, ulah tuh bun. Nya ku bapak balik, bapak bejalan ka bosnya. Tungguan.